أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad, aya kuburan didinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong cak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae seutik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh ya. Sebab kiai teh yahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal Wal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS yang mahal itu. Oh iya, maaf ya. Guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Hita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas di mana? Tas di neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu manggi. Eueuh. Kumaha sia tas bareng kieu? Kula barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Kula minta, "Malaikat, kula. Ieu neraka, mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun." Ai kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat. Eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Prek. Tah silakan ieu neraka. Asup kana neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Anjeun Nabi neraka teh seuneu ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon. Kakidul eueuh seuneu kaler eueuh seuneu kawetan eueuh seuneu kakulna bohong berarti eueuh seuneu pancena neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok enggak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh. Nah, dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh, begitu. Iya.
yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Wattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar. Sing sieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka nu mantap sanajan ngarendeng da duaan. Nu ieu mah ngan mabok doang, nu ieu mah nya mabokna zina nya maling. Ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna. Si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae. Tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Entar ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna. Geus mun hayang panas engke di neraka, bawa saloba-lobana. Itu bae ulah hese-hese. Sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah teh nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantep dipersilahkeun ka dieu teh kitu tuan raja jowo sono horeng di neraka jahanam raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol bener cenah kira-kira aing mau seun tuh ya asalna mah pinuh lo raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae, karase ku aing geus kira. Sing trek-trek awak aing. Ge. Engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleuhna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di dituna tu tah mah eureun jadi rajana. Eta mah terserah tuan raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka kos kitu. Duh, cek Bahlul cek tuan raja teh. Yang dikerin batunya jadi raja ya terserah tuan raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah asana araraman dina neraka nyana guling gasah tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh bolak-balik ya. Teu bisa udang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat teu mawa seuneu cakubahan nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul joket tuan raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja. Eta naon tidak tebacul di dinya, deuk melak cau. Manya melak cau di luhur, cek jana teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek jana. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge, kuduna ge ditaneuh melak cau mah. Ulah di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tagah. Aja hoa. Aduh kana sehatan kedua kali Raja Harun Ar-Rasyid sial-sial teuing ge. Je. Bener oge tak Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus saya geus kaharti mah kula ge turun. Turun. Tadi tuh mampir heula teu haram kalau mah kudu ka istana mung mah tempat Ki Golkar tempat di dieu. Ini aku nawas ka ieu. Tinggal raja bae. Dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas. Ceknya nih janu aredan kabeh tau. Panggil. Bahlul titah ka dieu Bahlul coba. Tudaekeun. Kunaon cenah teu daekeunana? Wallahu alam, cek anu diutus. Coba titah ka dieu Bahlul, tas si Bahlul titah ka dieu jeung Abu Nawas.
hayang nanya nu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ya. Hiji bakal mamawaseun ya aing. Cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cak. Coba aing ngobrol nu sabenerna coba cak ada. Dikatakan itu. Kiai Bahlul, ulah kiai aing mah lain kiai, nu edan aing mah. Nu edan Bahlul tah itu sia. Kita kali itu ku Tuan Raja. Rek naon? Sada rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu tita ka ditu raja nu ka dieu. Maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, nu edan jadi gatuh aing mau ngomong ku mah edan cieunan. Sampaikan tinu edan ka ditu. Datang ke Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Ulah make tuan. Kiai Abu lain kiai aing mah. Satu, nu gelo. Sarua jeung nu tadi. Itu edan ieu gelo. Ieu mah dengan hormat Tuan Raja titah ka ditu cenah. Aya naon? Cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah. Bejakeun ka Tuan Raja, moal aya wali, moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana. Eta mah pinuh ku paharaman. Lamun endek datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung. Cih sarua jeung tadi teh mah cenah. Bebeda ka Tuan Raja sakumaha tadi laporanana. Siapa tetap? Apa ku aing cenah dibui bae kitu. Coba bui eta Abu Nawas bui. Beres tah budak. Dibui Abu Nawas jasukeun dilayan ku raja. Abu Nawas ulang. Ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui. Jang ngeunahanan dibuyan sakna. Nikmat dain dibuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa. Gua mah minta rada kebelan bae dibuyina sakena teh. Sial-sial teh cak Tuan Raja. Sugan teh menyeri dibui horeng ngeunaheun. Ayeuna mah kieu bae nu mantak dibui ge lain sabui-buina. Aing mendek nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali. Syarat jadi wali mah eueuh naon? Hiji ulah sok hees di luhur kasur. Nomor kedua ulah sok hayang di raja-raja. Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang boga nanaon. Sakitu doang syaratna nanaon. Nanaon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae nu bener simpulna kumaha? Oh kakarak ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejengan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulya, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, panglemah-lemahna, pangrudin-rudina di dunia, tah mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula nek guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah dek guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Dek siap kula dek kaluar ti istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak kaluar istana dibikeun. Kerajaan dibikeun. Kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji. Calana hiji, serba hiji. Teu meunang make kendaraan. Lempang cumplang campling guruna Abu Nawas. Kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran. Nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nu sabener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon. Kakara dirinya seetik.
geus teu boga rasana naon. Kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleng kakara ku jelema kuari mah di kota teh di ome teh nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh kakaraknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus nyahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ieu naonan raja deui, pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin, iya bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin, dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui, jadi harus ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum wae para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mimpin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu los jadi raja. Mun masih kana jadi raja mohedo kana dunia boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah teh moal berat moal becus moal bener SPPT aya 2. Geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha. Boro-boro jadi lurah jadi arat dia mal beres. Mal beres. Masyaallah, tah kos kitu. Dididik, jadi kudu aya pendidik deuk jadi wali teh. Atuh boro-boro jadi wali deuk hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru. Hayang maca Quran ge kudu boga guru. Hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi. Ini Budi ini. Eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib. Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang-campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh. Didatangan ku Ki Hasan Basri, guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Didele ku mata zahir didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih. Geus bener-bener lillah segala rupa magahan ngajina lillah. Berjamaah nalillah kadatangan tamu na terus belila diperhatikeun ku Ki Hasan Basri. Bagus. Datang ka pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ka waktu dahar sore. Kitu dahar roti aya segala aya macam-macam aya. Pas dek dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Assalamualaikum didele wah Habib muridna hampura guru mana ke dicokotan tah naon-naon nu aya
roti nu aya didinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sangu dibikeun. Sedangkan Ki Hasan Basori teh duaan deui mawa batur, jadi 3 didinya. Pas rotina 3 dibikeun kabeh. Cara ricing di hareupeun meja kosong. Cak babaturanna teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikin kabeh. Oh ya mama ni lesang kieu ieu mah tinggal ngelapan bae. Jadi Hasan Basori nama cicing bae cak babaturan nu saurang cak saurang deui kiai ieu tadi urang geus gahayal dahar tiisuk geus dahar pas deg dahar kunaon dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nyana pancen cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotong nyana sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cak nyana itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat. Hasan Basori kieu aing ge can kaarti cek. Hasan Basori teh wali gede. Aing ge can kaarti cek. Tapi ku aing milih nya teh wali. Geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus diangkat jadi wali cek. Tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek. Teu kaarti. Keur gumreng bae. Ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3 dibere kabeh atuh seuseurean. Wah hehe bose tuh cak baturna. Pan nu disuguhan urang nu daharnyana. Pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh. Nu dua mah ngomong mah tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti. Tetep ngingin ka harti. Jol beta Ki Habib teh datang di hare. Emang teu dalahar cek. Canda-canda ke dahar naon kayu di dahar ngantu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna tak ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna cek Hasan Basori tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib datek sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyaesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pan 3 pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku 3 kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan kan gitu begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja cek misa urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina tahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan bener geus ka ambeul wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeuk ku anjeun teh rahasiana naon
Sekali ditanya 2 kali tidak ngajawab, demi Allah make wallah, wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya. Kulantaran mama make sumpah, kula bisa ngaluhuran mama, kula mah ieu eueuh sama sekali cinta dunia. Jadi kula mah sama sekali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta, teu cinta kana dunia. Ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik, kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh be pokona mah dinolkeun urusan dahar mah. Eueuh sabakatul hibal-hibar acan ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah jadi dunia ngahalangan kana pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, nah ieu moal diangkat jadi wali. Ieu keur kabelah dieuna. Makin cinta kana dunia, makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia, jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa, teh nyaho nu halal nu haram. Ya, ieu bagus jauh lagi, jauh lah deui. Datang kaku gara-gara cinta dunia, pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan jana. Anu nyaetkeun jana endahan teu disembah, nyembah ka patung, nyembah ka batu. Naudzubillah min zalik. Ieulah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Ku sebab kufur di alam dunia. Nah, siksa kejadian. Mantap urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis